Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa tebang deui sareng simkuring jangan manani dina pinangan warta masa Sunda Komporomo Bandung. Dina dieu Rebo 25 September 2013 warta anu baris ditugikeun dina wanci pecat sahabat. Ieu tabisna Wali Kota Bandung teu setuju kana program mobil murah. Pemirsa, warta selengkapna kasangkakeun. Program mobil murah anu dicanangkeun ku pamarentah pimpinan pro kontra di sabagian masyarakat. Alasanna mobil murah tetep moal bisa ka pemilik masyarakat leutik sarta ngarusak program pemerintah daerah anu keur tujuanna ngurangan polusi jeung kemacetan di jalan. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil netelakeun pamadeganana sapamadeg jeung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo nolak program mobil murah ieu teu saged oge masyarakat anu ngarojo kana program pemerintah ieu. Alasanna sabab di daerah leutik anu jauh di kota sarta jarang kendaraan mah kacidak pisan bisa ngalungganana. Pemirsa, sakitu warta anu didugikeun dinten ieu tepang deui dina pinangan warta Masa Sunda Komporomo Bandung. Salajengna simkuring pinangan melani Teta amit mungkur amit mundur emut salur sepuh urang hati goreng puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.